hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Baraya Kang Haji channel tuh. Alhamdulillah ya Kang Haji tadi tos beres ngenyoh masak nasi goreng teh barayanya. Aduh. Ieu teh mantan chef koki bintang 5 cenah. Tos beres ngenyoh cenah kantun ngopi sareng kui boleh teh. Aduh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam ya Haji. Oh, tuh barayanya. Halo Cang Haji. Mangga lah tuh janten baraya. Pamitos ngenyoh mah baraya Kang Haji channel mah diajak ngobrol ge jadi bentes baraya. Pami menuju tuang atau tak acan ngenyoh. Diajak ngobrol heula teh moal waro, da soalna teh normal baraya. Normal. Casanana kurang stabil. Oh, casana teh kurang stabil. Ada di cas heula mah, tos di cas stabil rada. Raos tuang, nyarios, ngopi, ngarokok nyesep jadi utami karena cari kana oge. Nah, iya, betul Bang. Tata di teh kan alhamdulillah Kang Hajinya tos turun hujan ieu nya. Tah, alhamdulillah. Tah ayeuna ya kanggo Kang Haji channel ya. Manfaatna hujan kangge urang teh naon ieu kangge para petani teh naon ieu Kang Haji? Mangga. Jadi hari hujan diturunkeun ku Gusti Anu Maha Suci teh eta teh kajalmi anu sifatna teu aya cai kabujeng aya cai janten raos Emutan teh nya. Nina sagala bidang, nina petani, nina kange rumah tangga, nina sagala rupi anu pamaksa dan hirup di dunya aya hujan ageng raos langkung utami. Komo utami hujan ya ageng tuangeun seueur langkung utami. Masya Allah aya cikopi, aya hui tos hujan teh nyesep. Aduh, unikmatna ieu di alam dunya teh teh sakieu karaosna. Matak jadi janten jalmi kedah emot ka Gusti Anu Maha Suci. Uih deui kitu nya, uih deui. Dipasihanan tuang ku Gusti Anu Maha Suci sakieu karaosna. Maknya atuh jalmi teu emot ka Gusti Anu Maha Suci. Bade janten kumaha jalmi teh? Da matak urang kepojeun sifat jalmi kudu emot ka Gusti Anu Maha Suci gitu. Bayanya tuh cenah. Janten raoseun sareng kana 5 waktu. Gitu Kana nya. sagala rupi. Laras. Jadi langkung utami eta mah. Moal aya kabingung, moal aya kasusah. Susah gitu nya. Abdi ge sakieu alhamdulillah. Janten emotan teh raos. Tuh, jadi baraya cenah saur Kang Haji channel mah hujan teh nyanak manfaat gitu. Tanaman-tanaman jadi pada salubur. Jadi urang teh kedaseur bersyukur-syukur teh benar baraya ku bersyukur tehnya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Komo enak urang biasa ngangpaatkeun ieu lahan leuweung gitu lah. Pami dina ibaratkeun nama pepatah Sunda mah ngahiji ngabakti gitu nya. Sangkan janten lemah cai. Ka ieu teh abdi teh nuju eta mah nuju sakola. Upami abdi proses di dia atos sae gitu nya. kantun abdi cicing jelema oge moal lukaliku ngang ragu. Nah, nya. Ayeuna mah abdi mah kudu prihatin heula we. Bari posna. Jan Ajar sakola we abdi nya sakola tani nya. Sampai ka mana abdi ieu tiasa tani. Makana abdi ngabantos ka lemur oge Nya regreg gitu. Regreg gitu nya tuh. Janten ka baraya Kang Haji channel cenanya. Saurna teh Kang Haji channel teh ieu teh sakola tani gitu, belajar. Kapungkur mah da anjeunna teh di janten koki heula. Koki di salah satu bintang 5. Terus desain janten koki dambal di salah satu pabrik di kota Cimahi. Nah, semakin kadieu anjeunna panginten di lembur meureun mertuana tatanen meureun sangkada di itu teh ngurus tah anjeunna teh janten di teh sakola tani cenah belajar kumaha cara melakna bonteng, kumaha cara melakna kangkung, kumaha ieu carana panen kangkung sabaraha dinten ieu belajar lah gitu.
Jadi ke pamitos tiasa cenah saur teh Kang Haji Channel bade mulang kampung baraya bade ngurus di lemburna di Ciamis Banjaran Cisaga gitu. Jadi teh Kang Haji teh belajar batu gajah. belajar urang ulah elek ku Kang Haji Channel kitu ku semangat-semangat komo ieu para pemuda ya ayo urang semangat nya ieu Kang Haji Channel gitu nya semangat gitu. Jangan mengeluh kita itu tuh, kalau nggak mengeluh. kerja. Kalau orang mengeluh itu nggak benar itu. Lama kusut pikirannya. Jadi cara Kang Haji mah rodat senanya tah Ulah rodat. gitu baraya ulah rudat baraya janten jalmi mah ulah rudat cenah ulah ngeluh ulang teh ulah ngeluh ulah ieu nya ulah aduh Allah ulah aduh Allah Ulah kedah semangat semangat. Jadi emutan teh raos sateras-terasna gitu urang kedah semangat tenang urang gaduh Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah dugikeun ka ninggalkeun anu 5 waktu teh. tah eta hungkul baraya pepeling ti Kang Haji Channel mah aduh Abdi mah sanes ngawartosan ieu mah diri abdi we anu ku abdi gitu karaos nya khususna ieu mah khususna Kang ari anu Haji sanes nya mah teu langkung bade kumaha ge da sanes urusan anjeunna. nya gitu Ieu mah diri abdi we anu ku abdi nuju dilakonan. jadi janten ieu mah khususna ieu mah kangge Kang Haji Channel cenah umumna kami ka baraya-baraya hayu cenah urang tingkatkeun keimanan jeung katakuan urang gitu nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala diantawisna nya teh ngajagi salat gitu pami urang tiasa ngajagi salat gitu insyaallah baraya ku Gusti Allah ge sagala hajat-hajat urang pamaksadan urang gitu ku Gusti Allah ge pasti dimudahkeun dilancarkeun gitu. Mata Kang Haji Channel mah ieu baraya ka incu-incuna kitu nya khususna ieu mah kangge Kang Haji Channel cenah umumna kangge ka baraya-baraya hayu cenah urang tingkatkeun keimanan jeung katakuan urang gitu nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala diantawisna nya teh ngajagi salat gitu pami urang tiasa ngajagi salat gitu insyaallah baraya ku Gusti Allah ge sagala hajat-hajat urang pamaksadan urang gitu ku Gusti Allah ge pasti dimudahkeun dilancarkeun gitu. Mata Kang Haji Channel mah ieu baraya ka incu-incuna kitu nya kamurang kalina teh kade cenah kade bungsu dijagi nu 5 waktu sanajan sasibuk kumaha padamelan atau aktivitas urang kade omat tong hilap anu 5 waktu gitu. Amin nu 5 waktu lancar insyaallah Emutan ge raos lancar moal aya kasusah moal aya kabingung. Naonnya Laras abdi mah sanes seukur ngomong diri abdi we ieu mah anu dibuklosan ku abdi gitu. Duh kan sanes mah emutan mah teu terang gitu. Ieu mah khusus diri abdi diri Kang Haji Channel tuh mata kunaon Kang Haji Channel mah dugi ka ayeuna masih jag-jag waringkas teh nya eta antawisna ieu mah ku seueur bersyukur naon anu dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh sanajan sakedik oge ku Kang Haji Channel mah dibersyukuri gitu dinikmati jadi disyukuri nikmati dan jalani apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ieu sapertos hui ya. Tadina atah nya ayeuna di kulup janten asap. Raosna langkung utami sareng Cikopi nyesep. Aduh masyaallah. Ka urang teh kedah emutan sapertos kieu wangun nya anu masuk kitu nya. Nikmati raos. Pokoknya mah jalin mah ulah rudat. Wah, ulah rudat atuh. Naon deui baraya? Tadi teh tos ngenyo nasi goreng ala kadarna Chef Koki Channel cenah. Lah ieu ayeuna ieu kulu bui tuh. Aduh, masyaallah ieu. Pamasihan ya teh. Pamasihan ieu teh. Oh, pamasihan pisan ti Mah Haji Uti. Oh, baraya ieu cenah si Hui boleh teh pamasihan Mah Haji Uti. Kumargi naon? Kamari cenah Kang Haji dicaritakeun gitu. Kamari teh cenah Kang Haji Channel teh beberes itu ieu cenah ngabantosan itu ieu cenah jalan bebersih ieu di mana we
milik mah baraya gitu. Janten urang teh kumaha pepelakan. Pami pepelakan urang kahadean insyaallah ku Gusti Allah ge dipasihan kahadean oge. Urang melak bonteng mal mungkin jadi cengek pangeuneunya. Nah, urang melak kahadean mal mungkin jadi gorengan. Pami urang terus-terus berbuat baik insyaallah di mana we babales mah gitu. Teruslah berbuat baik insyaallah. Sanajan ieu nya aya salah sahiji orang atau jalmi anu teresep ka urang ulah dibalas. Tapi ku urang dibalasna dibalas dengan kebaikan. Cina ngoceh. Alhamdulillah gitu nya. Foto kopi. Jadi ulah dibalas baraya. Balas cina ngoceh foto kopi ya rawas ami. Nya. Janten kieu Kang Haji pami aya jalmi ieu nya anu sifat iri dengki ka urang ieu nya. Ah abi mah disamikeun sareng cikopi Nya pokona mah urang ulah dibalas deui ku ieu deui tapi ku urang balas deui dengan kebaikan. Kebaikan abi mah ngeuleut cikopi we sareng. Iya pasti cikopi jeung nyesak gitu tuh cenah barayanya. Jadi antawisna malah Kang Haji channel mah cenah terudak gitu. Jadi simpel gitu. Jadi aya masalah aya itu ieu teh teu dicanak rudet tapi simpel. Janten Kang Haji channel mah selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan panggil gitu nya. Jadi urang ge khusus saya Kang kabaraya-baraya Kang Haji channel pami aya naon-naon teh nya libatkan Allah dalam setiap urusan. Gitu. La haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Ya, jadi libatkan Allah dalam setiap urusan. Itu baraya-baraya Kang Haji channelnya tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ngenyoh nasi goreng, Indomie sama telur, masak telur sama endog, sampai wae. Cikopi sama rokok ditambah kuih bolet ya. Wah, manyos. Nikmat mana deui anu kudu urang didustakeun teh. Eta. Kantun aya nama ieu socana tos 5 watt ieu teh tos ngegeblay-geblay ningalikeun. Patuangan abdi aduh tos sagala lebat ieu teh. Oh, nya. Aduh tuh, baraya tos mulai ieu pokona malah. Nah, panginten intina malah urang teh kedah seueur-seueur bersyukur gitu. Bersyukur tong aya sifat kagorengan, tong gaduh sifat iri dengki, jauhkeun lah pokona namanya. Terus berbuat baik. Meski kita dipandang salah oleh orang lain. Biarin. Mau tong dicarak tuh. Jangan diambil pusing kalau saya mah. Yang terpenting mah saya mah ketawa aja nah, dalam hati. gitu. Jantan anu terpenting mah urang mah mendoakan yang terbaik panggilan gitu nya. Mendoakan yang terbaik panggil baraya. Alhamdulillah baraya podcast ku danget ayeuna alhamdulillah se kin ke urang dilanjut deui panginten ya Kang Haji channelna bade istirahat heula kin ke disambung deui. Pokona mah kangge kabaraya-baraya Kang Haji channel anu ti Majalengka, Ciamis, Garut, Cianjur jeung sajabana ayo urang tingkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak sholawat, perbaiki sholatna, insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Mugi ka baraya-baraya Kang Haji channel khususna ya ka Kang Haji channel mugi dipaparinan kasehatan, Amin. kemudahan kalancaran dina sagala urusanna. Amin. Aminten sa kitu wae Kang Hajinya. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Haji, hatur nuhun. Urang ditutup we saninten buah saninten dibatur ka parapatan. Hapunten abi hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.